dengek kusianya sebagai aing anak lalaki aing mual pernah mindahkeun surga aing aing ka suku pamajikan aing dengekkeun camkeun. Baru udah si Junet jeung si Ucup ngopi narongkrong teu ngajak-ngajak aing keun sia obrak abrik ku aing. Woi, pas sia narongkrong ngopi teu ngajak-ngajak ka aing. Teu nyaho aing jawara kadua dunia. Kan punah apa sia? Sia Ucup Junet murad sia komo deui sia peno teu ngajak-ngajak ka aing sia. Ampun bang, ampun tadi geus ka mah abang. Modar sia, mun aing modar sia. Tadi geus ka mah abang, Bang. Rek naon sia ka imah aing? Nyamper ajakan ngopi, terus keluar pamajikan. Kang surak sia garoblog aing teh diajakan ngopi-ngopi acan. Mana aing ngopi? Tadi urang ka imah, keluar pamajikan. Naon sia ngajak ka imah aing? Pan nyamper ngopi, ngajakan ngopi. Terus kayak ulah keluar cenah abang, pamajikan abang. Ulah ka pamajikan aing. Da cenah ngomong nama abang sieun cenah pamajikan abang. Tah aing sieun pamajikan abang. Jelema salempur sieun ka aing, aku aing kudu sieun ka pamajikan aing. Da ngomongna kitu pamajikan abang. Nah, ulah sok sarieun ka pamajikan sia baru ka pamajikan ge. Ulah sieun ka pamajikan mah pas aing. Kira aku jawara dua dunia. Moto sieun ka pamajikan. Ya maaf ke mah disampar deui, Bang. Da urang ngasieun ka pamajikan abang gegalak ngomongna cenah. Abang ge sieun cenah. Cek saha aing sieun ka pamajikan. Sia ge ulah sarieun ka pamajikan teh. Moal ieu, Bang. Geus enak ngopi tah, Bang, tah. Rokok mana tah? Rokok aing rokok. Ngopi rokok tah. Nyanyi. Woi, kunaon sia kalah caricing daratan aing teh. Gua roblog budak teh ngopi. A few moments later. Wah, jawara kadua dunia keur meukeun seusehan. Eta mah lain keur seusehan, Cup. Eta mah keur ngalatih otot leungeun. Yo, Ned, aing mere nyaho. Prinsip awewe ieu sakalina diparentah daek, terus isukana daek, maka saterusna siap ngagawean pagawean eta. Tapi lamun aing, Cup, sakalina manehna wani marentah aing, ku aing balikeun deui ka imah kolotna. Tapi aing ge ilu. Lamun eta mah mudik atuh, Ned. Lain mudik ieu, Cup, tapi balik kampung. Hem. Anu batuk ieu. Wah, eta mah kade-kade anu corona. Cup, bahaya pisan, Ned. Suarana teh belah ditu tuh. Oh, eta mah lain corona ieu, Cup. Terus naon, Ned? Eta mah kolot pamajikanna. Wah. Woi, jarana vampire. Wani sia ngaromongkeun aing can pernah dilebok meong apa? Ngadat, Ned, budakna. Kadarieu sia. Poe digak berodan oge sia. Henteu, Bang, urang teh lain nyaritakeun abang, urang teh nyaritakeun tetangga urang. Tong ngawadul sia. Karang sana aing tengah denge meureunna sia ngaramongkeun aing. Tenang, Mang, tenang. Urang pun heran ka jawara dua dunia urusan punah. Gue yakin seusehan. Mang. Emang
emang eta sia nikah jeung bibi aing tangkorak sia. Heuh bang, kerpetingkan abang nu ngomong tong sieun ka pamajikan. Betul. A few moments later. Itu pemajikan abang. Nah, ulah sok sarieun ka pamajikan sia baru ka pamajikan ge. Ulah sieun ka pamajikan mah. Pas aing. Kira aku jawara dua dunia. Moto sieun ka pamajikan. Naon ayeuna abang oge anu diparentah ku pamajikan abang. Tong salah paham sia. Aing kieu-kieu ge, barang gawe kieu oge, aing sayang ka pamajikan, lain aing sieun ka pamajikan. Eta mah aing cuman eksan. Geus sia nyararaho, aing teh lain sieun ka pamajikan, tapi pamajikan aing nu leuwih wani ka aing. Goblok! Eta teh ngaranna ngelehan ka pamajikan, ngalawan ka pamajikan, ngalawan ka awewe, eta aya trikna. Soalna lamun eueuh trikna, engke aing kepeuting mau dibere jatah. Oh, gitu. Arti itu. Ngerti. Oh, betul. Oh, kayaknya Bang Kusmin ngomong gitunya, Cuk. Betul. Nah gitu, makana saria teh ulah sok buruk sangka wae ka aing teh. Aing teh panan gawe teh meureuneuh to Bang. Hitut doang ge duit teh dararatang teh jangkrik-jangkrik teu kudu ngaluarkeun kesang ieu aing teh danan. Oh, kayaknya jawara gede Abang Kusmin ya. Iyalah seorang jawara di mana ini sieun ka pamajikan. Oh wah jawara dua dunia can punah sieun ka pamajikan. Geus jangan masa seueun teh. Nya Neng. Ketik deui. Luang, ubin cadi empel oge. Piraku jawara kita ngepel. Lain. Tadi aing ngomong kasih Neng tong sagala dipel. Dan teuing aing nu ngepel, beh aing sambari ngalatih otot-otot leungeun aing. Kunaon lain latihan di tempatna. Kurang cager sia cupan aing teh keur loba panyakit baru nu panyakit. Ai. Jawara sieun ka panyakit. Panyakit mah teu menang bulu, arek dokter, arek suster, arek kiai, arek jawara kos aing sakali nu teu neureuk di kadek, tapi aya teu ngajaga mah ngoduar kabeh ge. Ngobrol terus, pagawean kita ditangges-angges. Lain gitu Neng, tadi teh sampaian rubuh, jadi minta bantuan, kasih ucup, nyacup. Betul. Tersianya ngawadulan ka aing, kita di moe seseuheun teu beres-beres. Cek eta sia ngepel, aing arek mangkat ke Citerep. Oh Neng, ieu ge keur digawean, kudu ge anggeus. Emang rek naon ka Citerep teh? Rek meuli baju lah. Pan kamari atos, meuli teh. Geus dipake kamari ku aing. Kalian atuh teh abangna beulikeun baju. Eta mah urusan manehna. A few moments later. Gelanya emak nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mak. Kusmin sibuk henteu? Henteu mak, aya naon? Antar emak ka puskesmas, emak gering. Oh ayo mah, heuh mak. Kusmin OTW mah kadinya. Mak gering, arek nganter heula ka puskesmas, emak berobat. Bereskeun heula pagawean imah, karak sia ka ditu. Kewe balik ti ditu. Karek wae anggeuskeun pagaweana. Teu bisa anggeuskeun heula pagawean sia ngepel, karak sia ka ditu. Engke we Neng. Teu bisa gawean heula ayeuna. Heh, lamun urusan lain bisa tunda jeung sia. Tapi lamun geus panggilan kolot aing, sia tong coba-coba larang aing. Sia wani ka aing. Sia denge jeung emak aing. 10 pamajikan kosia ku aing bisa neangan gantina. Tapi hiji emak aing nepi iraha wae ge moal aya gantina. Denge ku sianya sebagai aing anak lalaki aing moal pernah mindahkeun surga aing ti talapak suku emak aing ka suku pamajikan aing. Denge. Bagus Bang. Eta karek jawara.